ini parah nih. Sah, apa yang nganter nyala motor kamu hobi? Nganter ke sola. Udah tertulus nunggu Tuhan lagi. Oh, gua pan nyebut terkadang deh. Oh, udah tertulus. Pantuk pan itu gua bener lamun aja aing kasar ti isu. Enggak tuh. Urang lamun aing nanyakeun bapaknya, bejakeun ke kawali gitu. Heeh. Anjir! Apa kok? Nah yuk, motor siapa sih? Aing sal kan kamari. Oh gitu? Oh. Ayo yuk, Kan aing atuh yuk ge. ngomong yuk, beli dewa yuk. Meuli deui aing ngomong. Maneh ge meuli atuh kayak ke bapak maneh sia teh, Nita, Menta. Cih, ayo mati bola. Terus boga motor kima bang di imah, ayo motor dipake, wadahnya asir ruksa. Tah, sia masuk kabuhiam kehet lah. Bener, ayo motor ngebohong ke kolot mah. Ayo nggak bener, ayo sok dituna di kamar, ayo tadi bawa rusak, ayo nyari naon. Bawa jok cik burik. Ayo heuh mas teh. Wong balapkeun di dieu ya. Lah, embung bala Paisa, apa balagaan aing sin cilaka. Gak, ngomong we teu boga atuh. Oh sok, dagoan sekadang kita percaya mah. Oh, Cik. Oh erek lah. Cik. Oh, gitu Pak bener boga. Nyao lah, si burik atuh teh lama kumek. Aing main tumpah kali pura-pura nama. Iya gitu pura-pura nama waras gitu. Baiklah kayak mau ngomong ke sama dak bensin gitu iya mah. Sama lah. Oh, Cik. Yo, Paisa, do motor nu aing yo, saruanya di rumah berem. Berem nama heueuh sarua ngana teh mah berem buruknya. Atuh dihirupan nya tuh ket. Nah, siap masuk ecehan Paisa. Kapan banyak bensinna? Atuh lain bensinan ket. Pancen naik balap. Kapan aing mau duit na? Aing mah kelemahan mah. Aing minta ke bapak aing kalah ngamuk bapak aing na. Oh, nah heueuh kitu eta bensin hungkul. Ya ku aing dibererek mah. Ho, bensinna hungkul. Nah, nah ieu teng lagi tutupan atuh. Ho, pan tutupan lain soca ingin. Kek. Nah, ieu mah motor teh juga karbuan burik. Ho, eta ada uker buang tah, eta hungkul sakurang mah. Nah, ieu coba busina eueuh. Tah, eta deui buku Paisa. Pusina eueuh deui. Ayo knalpot ka mana knalpot eueuh deui. Tah, eta deui nu kurang teh. Kenapa deui sa? Ai iya motor lamun di bensinan hirup mah. Nah, siapa belagu pisan atuh Paisa? Kan eueuh kalkulator na ge. Nah kalkulator naon kunyuk? Karbu meureun karburator. Oh, eta hang kitu pokona mata. Atuh moal hirup burik kayak kieu mah. Kana Paisa teh hirup. Mun nirma ti baheula mun lagi ku aing siba pake, apa meureun aing mah kadieu sebelum pang wae. Ai sia tuh naon maksudna mah motor ka dieu? Iya mah aing Paisa aek aku le ka mana sa? Padahal masuk ngina ka aing. Tah bisi pajarkeun teh boga aing ge boga motor kos mani mah. Anjing, sia nu dirasa. Pokona mah well Paisa. Ya aku mau motor tarik-tarik teuing. Dulu itu duit mah coba ragrag. Hah? Mau motor tarik-tarik teuing. Kumaha aing? We atuh bebas. Ieu mah jalan umum. Naon maneh ngajak balap? Kena-kena motor anyar anjir. Wanieun aing mah sok diwelkeun ku aing. Anjing, aki-aki rabi gua wel-wel. Mau motor ulah tarik-tarik teuing. Kumaha aing we atuh? Masa ranking tidak ngabret? Ieu sanajan bolos, ranking itu tapi raos. Ayo balap aing. Aing mah ngajak balap hati-hati. Naon atuh? Oh ulah tarik-tarik teuing, geus ngalewatkan loba jalma ke cilaka kumaha. Make ranking mah teu tarik, teu ngeunaheun. Naon? Maneh budak CRF? Kasinil ku aing, pada aing make ranking, wanieun aing mah make ranking oge. Ye, dengekeun sanajan leuwih bolos, ye, ti motor maneh ti CRF bolos oge. Laos ranking mah. Well, ayo, balapan jeung aing ayo. Nah, di Paruman, Balaga pisan, teu pira aing ek mikeun loket murag tadi keur kekebutan. oh, loket anu aku murag. Di loket anu aku lah. Hapunten atuh. Yo, hari di jalan ulah sok babalagaan. Kena mau motor ranking.
Ek motor eking, ek motor CRF, ek motor ninja, ek motor naon we ge. Di jalan mah tong sok popolontongan. Perbanyaklah saudara. Lain di jalan teh gimana yang musuh lah. Wow. Iya ya, si Isal sanajan budak keneh, tapi pemikirannya udah koloten. Well, Anjir, yo jambu. Anjir, rasa kira salah lagi dulu. Emang doyok ya tapi kak tadi ala ani jambu. Jambu amis mah dulu baru kieu. Aing hayang dah. Emang doyokna. Daripada aing nyelamatkeun we mah nyelamatkeun doyok. Udah mikir ku aing dihakan. Pugung reueun nah. Pugung doyok. Masih arek naon beurik? Nyolong jambu aing nya. Anyahoan sia ku aing. Anjir, lain bang yang kena jambu ya. Tadi aya manuk di dieu hiber yo. Sorna teh cuit aus coba warna hejo. Mana nya euy? Wah, sia malesan teh dengan jambu aing eta mah. Atuh bang daripada dia akan ku lalai mendingan dia akan ku aing. Aing mah puguh-puguh kasem teh jiga lalai. Lain puguh kaset kehet lamun aya kayang teh men taheula mentong main ala wae. Pan barang batu teh milik orang lain. Nah milik orang lain, aja tak jambu saha gitu. Heuh anu aing teh jambu teh kehet. Mangga yuk, lah aing masih tak percaya iman nu batur meureun. Nu aing kehet anu batur sia mah. Atau aing mangga yok mah bawa ka imah, udah di luar, bisi ku batur cokotan. Heh sia kunyuk. Nah aing kudu mamawa tangga jambu ka imah sugan edan. Manuk nakal leupas goblok teh ka mananya. Meuli manuk samahal-mahal. Ada we. turun maneh. Iya cuy ya. Manuk aing hiber. Sia mah kalau beh pisan atuh, manuk kitu wae nepi ka hiber. Nama netek di mana cuy? Biasa aing geus kopdar skuter. Cuy. Nah oh gitu aja. Jih, nyaho atuh dan oke ge aya komunitasna. Aing tadi menang awe di ditu. Geulis aweuna ge. Lah, sia masuk ngahuntu. Lah, sia mah dasar tara percayaan ka aing teh lah. Geus lah aing hayang kieu lah sakedeung. Sal. Ieu cau sia kulalai. Hah? Ieu cau kulalai ye. Lain ala tuh da geus asak kala kulalai itu. Bener sia mah Isal keur arah rapes. Manuk hiber, cau kulalai, sia mah apes sal, dora ka indung meureunnan. Cuy, lah dora ka indung sia mah da inget tarang ajeun dosa ka indung mah. Apa ieu buktina? Cau kulalai, manuk hiber, tah eta teh doraka ame mah dora ka indung eta teh sok buru geura minta hampura ayeuna. Lah, kos nu heueuh budak leutik mamatahan ka aing. Jangan panggil aku anak kecil paman. Urang masa anu kieu mah, apalah sok buru minta hampura ka maneh. Moal waras ieu mah. Enggeus lah naon atuh? Ya. Aya nama pangnewakeun alai ieu nya. Ka lamun beunang ku aing diberian 200.000. Bener Isal. Oke ku aing ieu ditewak lalaina ieu. Ku aing ditungguan di dieu ribut jeung aing sia lalai. Ditungguan ku aing. Sok bener cil. Lamun hiji lalai 200.000 nya. Lamun 3 lalai 600.000 tah sok. Ke lamun geus beunang mah bejaannya. Dijero urang. Ajig kebenaran aing teh buka duit ye. Di dieu meureun kapakena ilmu teh ye. Ku aing ditungguan lalai diajak ribut ya aya sabaraha hiji wae ge. Wahai lalai, hadirlah kamu lalai. Ajig, kumaha teh lalai teh wae. Aduh, jangan sampai gagal aing ye menang duit si Isal keur teh buka duit teh. Lalai, datanglah kau lalai. Ribut jeung aing reungit. Goblok teh kalah nyetean ka aing sok ka dieu kabeh. Goblok teh aing lalai eueuh reungit. Napuk goblok teh sok ka dieu kabeh. Sia beunang.